Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Amma ba'd. Wa qala najawalla habutan operatornya ada dialihkan di jemaah supaya selesai kali ini video khusus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala aidan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'siruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ulama masyhurul adabi wa khulafaul anbiya wa warasatil anbiya. Wa qala al-arif billah la yuhibbu orang ono wedi alaika inatase siro opo antal tabisa yen tasalil opo aturuku piro-piro dadalan ruh usul maring Allah alaika inatase siro wa inna mayuhobu lan pasti wedi alaika ingatase siro min gola batil hawa saking ngalindihe hawa nafsu. Alaika ingatase siro wa qala aidon fi hikmatil ukhra subhanaman maha suci dan Allah sataro kang wis nutupi yakman sirolo khusus yati ing rahasia kang bangsa katang tua biduhuril basariyati kalawan dohire sifat kang bangsa manusia wadoharo lan wis ngadohiraken yakman diudmati rububiyati kalawan keagungan sifat kan bangsa pangeran di idharil ubudiyati ing dalem ngadohiraken sifat kan bangsa kahambaan. Allahumma sholli wa sallim wa barik asmain alim. Allahumma ij'alna bil iman kamilin wal farodi kal mu'adin wal sholati hafidin wal zakati fanilin wal majun zakatolidin wal afrika rojin wa bil huda mutamassidin wa anihilagli muqridin wa fidunya jahidin wa fil akhirati rohidin wa bil qadoti rohidin wa bin na'ma isyakirin wa alal bala isyobiri wa tahkali wa isaidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah isyakirin wa ilal hawdi walidin wa ilal jannati dahidin wa minan nari nazir wa ala sayyidil karamati kohidin wa min hudul aini mutajallidin wa min sundusin wa istabrohin mutalabisin wa min ta'amil jannati akhilin wa min labanin wa asalin musofai syaribin bi aqwabi wa barikum masih ma'alladina an'amta alaihim
minan nabiyina wasyuhada'i wasyubiqin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika minallahi fadlun minallahi azimah. Allahumma ij'alna minas syuhada'il maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'il marjuin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dipayun simkuring khususnya ke peneliti wanci penabur waktu pengembar acara nyanggakeun salam Idul Fitri. Kemarin ieu masih kene suasana Idul Fitri. Mudah-mudahan urang sadayana kaluar tina Ramadan masih biasa nyandang Idul Fitri. Hari hartina Id teh balik, hari Fitri teh fitrah. Jadi Idul Fitri teh balik karena fitrah jelema. Anu kumaha jelema teh? Nya eta jelema teh anu bisa ngamalkeun kamari puasa. Ari fungsina puasa teh keur ngarahkeun hawa nafsu. Mata kalimatna kaluar tina Ramadan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Urang teh sing Idul Fitri. Idul Fitri teh balik kana fitrah jelema. Seperti kalimatnya seperti orok anu karek dilahirkeun. Berarti ari kalimat seperti mangakurkeun. Di mana ngakurkeun pasti aya nu diakurkeun. Tak urang kamari dina lebaran teh asup kana golongan Idul Fitri teh seperti orok nu karek dilahirkeun. Naon anu kudu seperti orok teh? Lain hawa. Da awak mah moal bisa disarupakeun jeung orok. Mata cek Nabi kamil so ini teka itu atawa loba umat kaula nu puasa tapi ladang puasa teh tibang menang haus jeung lapar. Jadi Idul Fitri teh kudu seperti orok teh lain awak urang. Da awak urang mah bisa ruak-ruakeun oge moal seperti orok. Tapi jiwa urang. Daya jiwa urang barang kaluar tina lebaran seperti orok teu tinggal tanyakeun we. Hari orok begitu lahir biasanya cai susu. Temenang orok karek lahir dibere boronong. Tak urang mah ongkoh Idul Fitri teh hayang kawas orok bersih. Tapina nu dahar boronong tulen. Mana karek mah lebaran sapoe geus lenyeng ka laut piknik eta teh orok geus ngadahar boronong. Ya. Karek mah lebaran sapoe lenyeng hiburan eta teh orok karek lahir geus ngadahar tulen. Oke. Para jamaah sadaya. Tayeb. Idul Fitri anu salajengna simkuring nyanggakeun silaturahmi
ka segenap aparatur pemerintahan. Alhamdulillah kurang boga umaroh lebaran di dieu Sabtu Jumat. Sabtu sami simpul ge Sabtu tapi aya nu Jumat teu wae. Teu wae. Malah aya eta teh disimpul mah nu Jumat anu lebaran teh ti Salasa keneh aya. Aya ti Salasa eta. Ya. Jadi orang kudu taat ka pemerintah teh tina 7 perkara. Ikhtilaf moal rensek ku sabab keunang tukeun tanggal teh aya hilal aya hisab. Hari ngaji kudu apal fungsina ngaji teh naon. Lamun ngaji panahu kudu apa fungsi panahu teh naon kitabnya dunia imriti ieu ngaji dunia teh naon fungsina teh fungsina ngaji ilmu nahwu teh urang supaya bisa ngabarisan Arab bunul mata ngaji nahwu ulah waka luhur-luhur paham heula tujuanana. Berarti ngaji ilmu nahwu mah nu kudu diheulakeun paham teh bab marfu'at PS, bab mahfudot JR, bab mansubat jabar, bab majjumat sukun pama eta ngaji ilmu nahwu. Sanajan kana alfiah kana imriti ge tetep nu dialah tina ilmu nahwu mah rofah nasab opat jajm ya. Ngaji ilmu sorok sorok teh ngolah jadi fungsina ngaji ilmu sorok teh keur ngolah bahasa Arab batak rek ngaji kaelani rek ngaji yakulu tetep nu dialah nama fi'il madi fi'il mudhari masdar taukid isim zaman isim makan fi'il amar fi'il nahyi 10 we pokona saja. Maka nu diutamakeun ngaji sorok mah sulasi mujarrad sulasi majid rubai mujarrad rubai majid atos sakitu ngaji sorok Dorobayan ribu drum band banyak para Jawa sana itu ngaji sorok ngaji mantek ngaji mantek tujuan ngaji mantek teh kahiji kudu telak kana sakal awal sakal sani sakal salis sakal robi sakitu ngaji mantek ayeuna sulam munawar bisa goji eta ngaji mantek wala mutagoyir wa kullu mutagoyir hadisun al alam geus aya ngarang we tah tuh da mantekna ngomong ngarang ilmu otak salagi otak berjalan moal beakeun ya ngan mantek aya mantek pula sifat aya mantek ahli sunnah tak anu kudu diaji mah mantek ahli sunnah naon maksudna keur ibadah ari gula sok we karang gula naon aya dina gula amis ta amis nama karangan urang bari nyata ari gula teh amis subrianing anu amis pasti aya nu ngamiskeun berarti amisna gula teh aya nu ngamiskeun saha nu ngamiskeunna Allah jadi hadi lamun mantek pula sifat mah gula amis dan gula mati dituna ge amis geus itu mamawa Allah mata keur dina keterangan
ngaji mantek bisa haram bisa wajib. Wajib alus ngaji mantek keur anu cerdas otakna. Ngan ulah ngaji mantek anu teu salamet otakna. Anu teu salamet otakna. Tah kitu ngaji mantek. Ya, kusabab mantek engke hukum bisa diolah. Bisa diolah urang. Ayeuna kan hukum teh aya nu nadori, aya nu daruri. Ari daruri mah teh kudu mikir. Ari nadori mah kudu mikir. Bisa kaharti sabada di tasawur. Ayeuna simkuring lamun nyebutkeun arak haram geus moal mikir deui da daruri. Zina haram moal mikir deui da daruri. Tapi lamun mama nyebutkeun narkoba mah teu haram, pasti mikir heula. Narkoba mah teu haram. Bener mama teu haram henteu. Geuning ku polisi ditewak. Gitu, moal ditewak. Moal ditewak. Narkoba. Dan narkoba mah obat. Mata aya pabrikna oge. Obat bius, heroin, obat mata teureun-teureun moal ditewak urang mamawa heroin, mamawa obat bius, pil BK, moal ditewak urang mamawa pil BK, tidak pemerintah. Ditanya ku polisi, mang eta mawa naon pil BK? Keur naon cek polisi teh eta? Abdi teh rek moro kusabab bileuweung abdi loba bagong kana kebon jagung abdi. Ngan moro teh kudu make anjing abdi teh elehan mata rek dibere heula pel BK. Moal mau ditewak. Anu ditewak teh pel keur anjing di dahar ku jelema. Terus. Hah? Sampai. Dah. Ayeuna obat bius moal. Dah. Itu haram pel BK. Ayeuna urang mau obat bius. Kunaon eta mau obat bius? Abdi piwarang dokter bade dioperasi kudu dibius heula. Mau ditewak. Neres teh. Anu ditewak teh jelema sehat dibius dina teu eling teh. Jadi narkoba mah nu dilarang teh lain narkobana nyalahgunakeunana. Hari geus nyalahgunakeun mah ulah narkoba komik we. Bener teh. Hah? Bensin we disalahgunakeun mah. Bensin teh paranti nginum motor diinum ku anak urang. Ulah ku polisi ku urang teh dicarang, bener teh. Lem paranti ngarapet triplek dipake ngarapet irung. Hah? Para Jawa sadaya. Jadi geus nyalahgunakeun mah lain tibang narkoba sangu oge haram. Ya. Tah. Urang ngadahar saku. Geus warang sapiring teh. Ngan pedapan urang mah kudunan haulna 2 kali lipat nyiuk deui sapiring. Cuci mulut. Nepi ka kamrekaan, gitu. Kuluja bahwa kuluba payung tiju jahat. Dahar sangu muskirun wa kulu muskirin haramun payung tiju ieu dahar haram kusabab jadi weureu. Nah maka jadi weureu nah jeung jadi haramna neakeun batur. Ada yang mau balik dan bati dahar ya. Hah? Para Jawa sadaya. Tadi ke mah. Ya. Ayeuna ngaji Johar Maknun. Johar Maknun. Majan. Ya. Majan. Jadi ngaji Johar Maknun nu teangan nama eta tasbih mursal mujmal, tasbih mursal mufassal, ya, tasbih balik akara we ka dieuna majaj. Ya.
majad loba kan dina eta teh anta samsun anta badrun ya lain ka Kangjeng Nabi takina kana sarangenge pan urang geus make bahasa majad kan wengoh mendingan ari anjeun can boga sarang ka bedog ha eta teh pamajikan gitu ya sanajan disebut sarang ka bedog moal amak da apa tujuanna ngeres teh taruhanan dijelaskeun ari anjeun can boga meme goreng hah raja balta gitu jadi nu disebut pasehat teh pasohatul mufrodi ayah lusomin tanapurin gorobatin kulkin jukin. Jadi nu disebut caritaan pasehat teh lain capetan ya lamun dina johar maknun. Jadi nu disebut caritaan pasehat teh caritaan anu salamet hiji tina gorobah anu babari dipahamina bari dipahamina ayeuna henteu setiap ngaji johar maknun dilagoh ana sing kuring pasohatul mufradi ayah rusomin tanah kuring gorobatin fulkin jak dikit ieu nu di eta bet johar maknun tapi teu bilagoh naon teu bilagoh teu ka arti ku sarerea terus ya itu kurang gini ngali hadiah sok ditek-tek oh ngaji kurang dong ya summa ilaruhi guru disebut 100 kurang guru ya terus dulur disebut 100 kurang eta ilaruhi kuat setengah jam aja teh terus wali disebut kabeh pan aya jama geus teh summa ila arwahi beres sadunya tersebut leres wali mufrad jamakna summa ila arwahi jamil auliya illahi tak kasebut dari sahabat disebut ilaruhi terus we ditek-tek eta teh bilagoh engke cek masyarakat hapunten Pak Ustad abdi mah teu wartu ilaruhi ku wuduk meuning kene saeutik ilaruhi tapina loba susubuh daripada loba ilaruhi susubuh pan urang ngaji manakim cek tuan seh yang hareupan masyarakat mah ulah waka ujug-ujug nyarita hukum cabak heula beuteungna urang mah hayo we disetrek-setrek hukum hari beuteungna batuk diantep kalabur karena usul fikih jadi mendahulukan menumpas kerusakan amatlah efektif daripada mendahulukan dengan mengajak kebenaran akhirnya masyarakat diajak-ajak bener hese bener mah ari can disejahterakeun mah ngeres sok sejahterakeun heula sejahterakeun nah guru kasireuh babari hayang loba santri hayang loba jamaah hayang loba mustami mangga guru we kasireuh hei sireum kumpulkeun daripada ngumpul mah kanyocok coba tunaan gula hartos ya jamaah ajak-ajak ke pengajian hese coba tiap mingguan mencit emeh coba bapak hari ngari orangnya materialistis takut resiko komara hayang luhur hari berkorban hayang saeutik uti itu nah hidup ini bukan undian jangan berharap sukses tanpa mau proses catat status mayat ada zaman sadaya tak gitu terus ayeuna ngaji hikmah jadi ngaji hikmah simpurin ngaji hikmah hikmah ka 100 kilo jeung 100 opat ya. Ngaji hikmah teh dibahas latihan apa gitu. Ngaji hikmah ya. Enak ngaji hikmah Samsul Ma'arif
terus ayeuna subhanallah Abu Mahsyar bisapna Jawahirul Ma'ah terus Tibur Rahmah ngaji hikmah nu di alak nama hijaiyah abajadun hawajun hatoyun kalamanun sya'apasun korosun tasahotun dodokun eta ngaji hikmah mata dina kitab hikmah aya nu ku huruf aya nu ku adad sok aya ning ajimah sok aya angka 66 ya. Tapi sok aya nu ku lafaz Allah ya. Abajadun hiji abajadun hawajin hatoyun kala la 40 lafaz Allah teh lam teh 2 alif hiji lam 2 berarti 80 hiji abajadun ha 5 40 hiji ditambah genep berarti 40 genep lamun dina ajimah aya angka 40 genep berarti eta teh lafaz Allah. Naon maksudna? Ulama ngaraksa ieu ajimah bisi dibawa dicekel jalma nu lalawora dina agama. Nah, lamun dibungkeulkeun lafaz Allah dosa katina geunah. Hari itu huruf mah pan henteu nekadkeun lafaz Allah. Ya, jadi ajimah. Ngan acan jadi hikmah, ya acan jadi hikmah. Tah hikmah nama kana hikam. Kudu jadi hikmah di hawal. Ya. Jadi hawal teh kudu jadi hikmah. Bisa lopang mahal-mahal teh dibere hikmah ku Allah. Dibere hikmah ku Allah. Hikmah teh lain nyareatan hikmah. Lain nyareatan hikmah. Da moal capek hirup lamun hafal hikmah. Da ieu engka de urang. Hawal tiap tahun, tapi hikmah hawal teu dipahami. Hari urang hayakeun hawal ieu rek ibadah rek maksiat, jujur urang gitu. Ibadah. Gitu. Ieu hawal teh urang teh rek ibadah. Naikeun hal teh ibadah. Ya. Ari ibadah teh kumaha? Jadi alus nama tiap tahun haul, tiap tahun dina haul teh aya pengajian, ieu nu haladir teh sing nepikeun ka barodo kumina ngaji. Asal lieur pan ngaji barodo. Hah? Kan? Urang unggal tahun ngayakeun haul bari dina haul teh aya pangajian berarti dina haul teh eusina tolam ilmu tiap tahun ngayakeun pangajian tiap minggu ngaji mingguan tiap bulan ngaji sahriahan ngaji teh sing nepikeun ka bodo lamun ngaji tibang nepi ka pinter can tamat eta ngaji. Anak urang sakolakeun sina menang pangkat sing luhur menang pangkat sing nepikeun ka hina lamun menang pangkat tibang nepi ka mulya can lulus neangan pangkat. Jam 12 setengah jam cana naon gitu cana naon pada jamaah zadaya. Tak jadi ngaji teh sing nepikeun ka bodoh. Urang mah diajar teh sok hayang nepi ka pinter. Ku sabab diajar nepikeun ka pinter, akhirna urang bangga pinter. Sehingga gawe teh nyalahkeun batur. Pinter teh alus tapi hirup ngerasa pinter mah goreng. Bodoh teh gorengan, hirup ngerasa bodoh mah tah ieu nu diharepkeun tina hawa. Mama teh ningali jamaah, maka begitu hujan tadi bunga hujan. Dan orang kan bingung hujan teh,
nah make bingung sok paur eueuh nu tolak selain ibadah eta ya selain ibadah lain karena Allah karena hujan nes mama teu ningali jamaah ge ulah ningali mama ulah ningali acara nu kudu diraksa mah geunah moal anu dihawalkeun penting ieu keur naon loba jamaah ari teu mata geunah anu dihawalkeun para jamaah sadaya urang ngahawalkeun guru besar rokok jarum coklat teu era hah kudu nu biasa jarum coklat di Samsu atuh hareupeun guru hah para jamaah sadaya teu kok mama kan itu hawalan dihawalkeun geus maot kan urang tadi ka makam oge nu diawali teh assalamu alaika ya sayyidi jibnaka jairina wa inda maqamika waqifina wa ilaika mutawassilina assalamu alaika sing husuk sing tawaduk jarah ka guru teh assalamu alaika pahareup-hareup urang jeung guru teh pan urang ngajinahu assalamu alaika ieu kaf domir mukhatab hadir seperti simkuring jeung jamaah jeung simkuring cacarita di nu katingali leres assalamu alaika ya sayyidi assalamu alaika eta kafna domir mukhatab hadir berarti urang datang ka makam teh pahareup-hareup jeung guru teh hareup-hareup jeung guru pahareup-hareup kumaha eta domirna mukhatab hadir alaika teh ngan teu katingali sote ku panon ieu mah wilayahna wilayah hate macam marhaba ge urang geus moal kudu lalang urang geus moal luas neungah halo ya nabi salam alaika hadir nabi paneta alaika ngan teu katingali ku panon ku hate disebutna keyakinan jadi macam marhaba teh tungkul hadir nabi teh buktina urang nyebutna assalamu alaika halo ya nabi salam alaika bisa urang panon ngumpul hate teh difungsikeun pokok macam marhaba ka nabi tapi panon jeung hate karena jauh amon udah jarah gitu orang jina kajairina kesepuhan ya wali Allah abdi dongkap ka dieu badi jarak wa inda maqamika waqifina digigireun makom pangarsa abdi wa ilaika mutawassilina kalawan barokah jamrah abdi tawassul antak dia hajatina kesepuhan ya wali Allah hayang dicungkonan jahat hajat abdi abdi teh sametan janji sabulan geus 2 bulan teu kabayar urang mah jurusanna dadahareun deui para Jawa sadayana nya so urang garotol jaraknya 2 tujuan teh hiji hayang maju usaha kadua hayang kabayar hutang para Jawa sadayana teh kitu nya gitu sementara nusaroleh mah dunia teh kotor maka Nabi Ibrahim emas teh dipake ngongkorongan anjing nu tunggu ternak cek malaikat eta Ibrahim emas dipake ngongkorongan anjing Ibrahim kunaon tapi itu jadi dinu ngarti dinu soleh ulah disarwakeun jeung urang mah dunya teh tujuan keur nu iman mah ala keur pangkat nabi mah geuleuh dunya geuleuh kokotor keur urang teh kokotor mata eueuh sejarah jalma ngulu kutak ngurus dunya geunah hirupna geuning si anu tara ibadah oge beunghar kumaha
teu percaya saeutik oge jelema tara ibadah beunghar teu percaya saeutik geuning si anu getol berjamaah getol ka pangajianna sagala teu boga we miskin teu percaya kusabab lamun getol ibadah miskin berarti janji Allah teh palsu lamun anu tara ibadah beunghar berarti janji Allah teh sulaya emang beunghar teh kumaha urang mah nerjemahkeun beunghar teh hirup sagala aya nu disebut beunghar teh hirup bisa dinikmati sesuai selera ieu teh nu haladieu teh keur baleunghar secara dohir mah cicing dina buruan barlok di amparan ku karpet ku terpal tapi genah we teh ieu beunghar teh pohokan kana hutan aing geus bubar mah eta mah di luar tanggung jawab pabrik baraja teh ieu beunghar teh jadi hidup yang namanya kaya itu hidup bisa dinikmati sesuai selera tah kamari bulan puasa dilatih jadi lamun pelajaran di sekolah mah satahun sekolah diajar bisa kanyahoan ku sapoe samen kedua jeung getolna diajar teh biasa ditingali dina samen sapoe hari evaluasi kehidupan mah hanya 1 bulan kita belajar samena 11 bulan ya. 11 bulan tak kamari puasa teh gitu diajar keur ngendalikeun nafsu puasa teh ngendalikeun nafsu lain ngaleungitkeun nafsu kan ulah dileungitkeun nafsu kusabab lamun eueuh nafsu moal rame ieu aya acara kieu teh berdasarkeun nafsu terus nafsu mah ulah dileungitkeun kudu nafsu mah ibarat gas mobil motor kudu normal gasna kusabab lamun gasna teu normal moal nepi ka tujuan nafsu ulah dileungitkeun hayang beunghar kudu aya hayang beunghar hayang maju usaha kudu aya hayang maju usaha hayang pangkat kudu hayang pangkat eta nafsu ulah dileungitkeun lamun jelema eueuh nafsu berarti sarua jeung motor eueuh gas moal nepi-nepi terus ngan anu kade teh kieu gas we terus diomekeun ari remna blong diantep setang singkang diantep nya gas mah halus tapi rem lolos nafsu layanan ayun ke nafsu ngan kade iman sing pakem ya iman sing pakem ya kurang kamari bulan puasa seperti dendam ya jadi bulan puasa teh anu dimaksud ngendalikeun nafsu teh lain ti beurang ngungkul urang mah kadang-kadang bulan puasa teh ngayunkeun nafsu malah aya nu musyawarah ka mama cenah ieu teh abdi aya musyawarah aya jamaah cenah kunaon deui nyata hubungan suami istri ti beurang cenah batal teu bingung ngajawabna kan nah eta cenah istrina keur nyiram hayang kitu asa kakara eta nu nyiram hayang nu kitu paraji mah sadaya asa jadi puasa teh kitu ulah hari tiburang urang mah ditahan sateker kebek lapar pas datang maghrib sabaskom eta rujak buah kana beuteungkeun eta mah lagi dikareutkeun ku puasa nah si jamaah hajatkeun jadi bulan puasa teh kudu ngendalikeun nafsu teh lain tiburang unggul ti peuting oge kudu dikendalikeun beres maghrib dahar ala kadarna sholat maghrib berjamaah biasanya berjamaah ulah kajian puasa tamat berjamaah maghrib henteu anger 0,0 ada jamaah sadaya dan ayuna kendalikeun nafsu kamari dina bulan puasa
eta ti beurang sanggup urut sahur teu hayang Pak, tapi itu beurang mah mun dikapitana seunit. Datang ke pasar ningali rujak buah, aduh siga ngeunah beli rujak buah. Ningali deui aya di es jeruk siga ngeunah beli es jeruk. Deuh didukung ku pamajikanna, akang naon mesen rujak buah kieu teh sing rada lobanya abdi ge hayang. Allah raja bangsa dayana balik di pasar teh es jeruk 2 kantong, jak buah 2 kantong, acan di es kelapa 2 kantong. Can buka mah asa moal wareg ku sorangan, tapi geus datang buka mah can ngadahar kana rujak buah jeung es jerukna mah karek minum cai sarkeut geus teu kahayang. Tah kitu nafsu. Tah ayeuna amalkeun kamari oge siga ngeunah sakabeh kadaharan teh ku sabab urang keur lapar. Can dimeunangkeun geuning waktu nama eueuh kahayang. Tah ayeuna siga ngeunah numpak mobil teh urang can boga mobil. Ya, siga ngeunah boga mesin cuci teh ku sabab urang can boga mesin cuci. So, kan boga mesin cuci malah lieur eta teh. Tet muter. Ongko mesin cuci nu muter tapi nu lieur otak da kiri-kiri. Ku sabab naon meuli mesin cucina ladang godin. Gitu. Meunang ayunkeun nafsu meunang. Gitu. Ulah dilengitkeun nafsu mah ngan kade rem sing pakem teh eta maksud puasa. Masyarul jamaah hadaku. Lain lagi urang keur puasa, kita keur puasa teh. Hari puasa teh ngendalikeun nafsu. Ayeuna mah puasa dalam kehidupan. Puasa dalam kehidupan, puasa syariat itu kemarin cuma 1 bulan di bulan Ramadan. Adapun puasa dalam kehidupan nya eta kudu setiap saat saumur ieu teh keur puasa urang teh keur ngendalikeun nafsu dan nafsu mah teu betaheun. Nafsu mah ieu teh nya usum hujan, nya dina buruan, nya dina terpal, biasana we kita dina kasur, dina kursi. Nafsu mah mungeun ieu teh. Terus we lawan nafsu lawan. Hari PT kesel balik kereta PT godin dina pantolaban. Gitu. Para jamaah sadayana. Ini saterasna. Tapi puasa dina kali. Nah, jadi ngaji teh gitu. Ngaji nahu, ngaji sorok. Mata ke isi ngabuntut bangkong acan dia acan. Can kana hate. Karek ngabebenahkeun ya. Jadi keur penentuan tanggal teh aya hisab jeung aya ruqyah. Ngan hisab beda aya ilmu nah. Interna ulama ngahukuman dunia teh ku kayu saeutik disebutna rubuk. Nah, memang kan ngaji sulamun ngaji ren ieu da bahasana teh sapotong geuning. Saah disebutna teh detik dakikoh disebutna teh koh teh gitu. Para hisab aya hisab sulasia, aya hisab rubaiyah, jeung aya hisab humasiyah. Di pangwetana negara teh aya nu disebut negara janji. Negara janji. Ieu negara janji deukeut kana tempat hijilna panan poe. Jadi di negara janji mah ieu teh geus subuh. Da panan poe geus kaluar. Di mana-mana datang panan poe eta penduduk negara janji nyarungsep kana keusik. Dan geus dijil panan poe di urang mah poe keneh. Ya.
ye bisa berubahnya aya deui di belah kulon mah malah tengah puting kene kita bisa masia ya ayeuna kan urang jeung Arab geus beda 4 jam ya para Jawa ya saya bisa hari nu diajina tadi we sama abajadun habajun hatoyun kan lamanun sa'apasun korosun kasahudun gitu aya nu gering saha ngaranna Hijayen abajadun hawajun jai genep abajadun hawajun hatoyun iya abajadun hawajun hatoyun iya 10 genep jeung 10 sama dengan genep 11 abajadun jayen yang terakhir dal ya dalan eueuh titikan kade sarua da ulama mah saling melengkapi lain bersaing bersanding ya dalna jayen mah dal eueuh titikan ya hisabna ngan ukur tibang 4 abajadun ya sarua ahli tajwid oge siratal ladina ya dal anu eueuh titikan dibaca dal nu aya titikan geus beda harti ustad make dal nu aya titikan munikeunana tungtung letah teh dina tungtung wals ustad pak ustad bade ka mana pak guru bade ka mana terus disebut weh dal nu eueuh titikan pak ustad di kol-kola hartina teh bobogi gare ka mana nya eueuh titik geus beda harti gitu muallim isim fa'il mim ain lam mim muallimun mufarrihun muallim bade ka mana jalmi nu gaduh ilmu bade ka mana da urang teh disebut muallimnya saku alifnya muallim ka mana tukang nyeri ka mana tak wajar we urang mah nyeri hate dina pangajian da kuham gitu sarua ayeuna ngahikmah kudu apal sorot teu sahaya namina Mansur isim fa'ul bisi kusin bisi mim nun sin ro Mansur ayeuna hikmah teu ngaji sorot gitu oh itu isim maf'ul mim nun sod waw ro mansurun ya lamun ko mim nun sin ro sarua kene mansur ya tapi engke beda jumlahna anapun beda jumlahna engke beda hartina geus puguh halus ieu teh mansur mansurun bakal ayeuna pibangkiteun usahana ku sabab urang teu ngaji sorok mah hikmahna jadi ku mim nun sin ro aduh ieu mah bakal bangkrut padahal mah salah ngajumlah kudu cair otak oge geus kudu cair betul jadi mubalik kudu cair otak betul ku sabab lamun jadi mubalik teh cair otak engke loba ngadadangkeun ayat akhirna teu ikhlas ikhlas mah ngaji biasa tepang lagi ikhlas teu berharap naon teh di kuliah teh diamplokan oke moal komen bisi teu percaya engke geus balik SMS panitia mama hapunten aku teh diamplokan oh sawios ditransferkeun we kudu cair atuh para jawazan so ya hikmah kudu cair ya dijual beli aji mah gitu wah ngamunangkeun na jual beli aji mah ku sabab jual beli mah kudu Islam beres ayeuna urang meuli japuh biasana ge sakilo teh ngan ukur 20.000 aya nu ngajual japuh sakilo 16 juta teu hayang teuing leres terkecuali urang ditodong sok sia beuli japuh kakara disawab sieun leres saya riba jual beli kieu ayeuna haji mah dijual
teh islah kan teu saimah meuli aji mah 2 juta ari dibuka teh kertas 4 lamar ditulisan itu Arab sementara di warung buku 1000 ge aya pandal 18 lamar masa kurang netral heula ya di kudu nasional heula ieu riba ya pan bingung geuning mama nya itu dihargakeun teu ngalarti masyarakat hari dihargakeun geuningan teu meunang kudu cair otak teh aduh mama pikir nicak semplak teh semplek tah ieu aji mah sabaraha mama mah ikhlas mama sabaraha ieu geura kuting ikhlas ngan anu atos-atos kasihan itu masihan 3 juta baheula teh bensin 5.000 hah ieu mah lain ngahargakeun nu atos-atos so ulah sempit ngaji hate itu sidqoh ku barang makruh teu jadi ibadah sidqoh rokok makruh eta ya teu jadi ibadah sidqoh rokok da makruh sidqoh peuteul teu jadi ibadah da sidqoh ku barang makruh sidqoh jengkol makruh teu meunang metak parwe anu sok mere rokok hah gitu aduh para jamaah sampai urang ngarti ngaji ilmu fikih jadi sidqoh ku barang makruh teu jadi ganjaran aprod tina barang makruh teh salah salusna rokok jadi sidqoh rokok mah teu meunang ganjaran ku sabab barang makruh ngan agama ulah sempit dina agama mah jangan mempersempit di saat lebar tapi harus memperlebar di saat sempit ya jadi sidqoh ku barang makruh teh teu jadi ganjaran berarti sidqoh rokok teh teu jadi ganjaran lamun urang tukang ngarokok aya nu mere rokok bungah teu kira-kira bunga kah atuh ayeuna mah niatna idholus suruh yuk da bunga mama oke dibere rokok Ji Samsu jalan coklat mah rada bingung para siapa sadaya ulah sempit ngajual belikeun tai hayam haram ku sabab datiahna najis teu meunang urang ngajual belikeun tai hayam tai domba sanajan keur berak tapi ieu tai hayam teh meunang ngumpulkeun teu meunang dijual da eta datiahna najis seperti itu aya geuningan da daerah Jombor eta mah tai sapi lagi pupuk sekali datang di Jawa pas 10 tahun bung hareta tuh hari nu dagang cengek bung har bos cengek eta mah ku sabab tai sapi disebutnya juragan caduk hah masa ku bung har dina tai sapi gitu urang teu meunang ngajual beulikeun perkara najis ngan Islam ulah sempit kan dalam agama itu jangan mempersempit di saat lebar harus memperlebar di saat sempit urang boga tai doma, urang boga tai hayam 5 karung meunang ngumpulkeun 2 bulan gitu. Aya tatangga. Sing beuli mah eta tai hayam. Kaula keur melak cengek butuh keur berak. Ada teu meunang pan dijual beuli. Ari dibikeun nya, ari dijual teu meunang. Nah, jadi ulah sempit pemikiran. Ya. Ulah sempit pemikiran. Jadi ayeuna mah ulah ngajual beulikeun tai domba. Kaula boga tai domba 5 karung, tai hayam 5 karung teh meunang capek ngumpulkeun. Lamun dibikeun kaula teu kabaca capekna. Hari dijual ngan teu meunang tapi kaula ge butuh duit. Ayeuna mah kieu we atulah bahasana. Abdi ngalihkeun hak tai hayam ka anjeun kana duit 10.000 per karung
Ieu mah lain ngajual beli tadi dia nu kudu teleh antara niat jeung akal. Deuh disebutna naklul yadi minahkeun hak tai hayam. Jadi tai hayam urang dipinahkeun hakna ka tatangga ngan make duit. Make duit sabaraha 10.000 misalna dina sakarung berarti 100.000. Sarua-rua keneh kan menang duit leus. Tapi teu kaluar tina dosa kusabab henteu ngajual belikeun tai hayam da tiapna ge najis tapi ieu mah minahkeun hak tai hayam. Ya para jamaah sadaya. Ieu pelan dia kikihnya kikih anu saterasna tak jadi bina hisab teh gitu beres nyeun aji mah kagara hikmah tapi hikmah asli nama teh kumaha hikmah asli teh moal aya nu apal kana hikmah iwalti Allah jadi nu apal kana hikmah mah iwalti Allah moal aya jelema anu apal kana hikmah da hikmah mah rahasia Allah anu apal kana hikmah mah iwalti Allah jeung jalma-jalma nu dipaparin terang ku Allah kanjeng Nabi teh apaleun waktu perang handap makanya bulan puasa eta ngagali parigi teh aya batu teras sahabat nupang jago nama hati teu kuateun teu rengrot-rengrot eta batu orang unjukannya kan Nabi ya Rasul aya batu itu teh teras ngagali parigi teh sahabat tos lalolakeun coba ku ahli melah batu atos nya tidinya Rasul nya we ku Rasul dipahat teh nyaburinya katingali sihung babi dipahat deui nyaburinya katingali sihung anjing ya Rasul teh apa apalna teh Rasul tos dipaparin terang ku Allah lewat malak Jibril ya Rasul ngaburinya anu kahiji bahwa negara-negara musuh bakal kacekel ku anjeun. Oh iya geuning hikmahna tina batu tuas. Jadi teu capek. Masih jamaah ada. Jadi capekna hirup teh apal hikmah. Apal hikmah. Para jamaah sadayana. Ngaji tasawuf, ngaji thariqah, ngaji makrifat, ieu jurusan hikmah. Ini seterusnya tak kuasa oke gitu hikmah na kuasa teh gitu jadi urang ayeuna mah kuasa teh saumur-umur ngendalikeun nafsu urang hayang motor teh hargana 17 juta nu beuteus teh karek boga duit 2 juta kan nafsu mah tara ningali kaboga hayang boga ya wayahna cik iman dan nafsu ulah wata ada motor aja 17 juta karek aya duit 2 juta kumpulkeun heula lamun arek oge boga duit 2 juta memening meuli sepeda genah-genah kontan ngan nafsu mangun diajak kitu yo ningali we dina HP yo motor harga 17 juta hanya dengan 2 juta persiapkan KTP suami istri dan kartu keluarga tah cek nafsu teh geuning aya bongbolo hayang urang abdi teh asalama alingan aya ilham ti Allah ngereteg HP duh eta ilham teh kereteg HP ngan teh setiap kereteg HP ilham dia mama saya 2 jam ngobrol sareng pangarsa hajina anu di Wanaraja teh ya mama kumaha cenah ngabedakeun anak eta hate ge receh teh ngabedakeun hate di urang sok galib nyebut teh nyeri hate
dia kan omongkeun bisa dah hate mah teu pernah nyeri ya sementara di urang geus galib nyebutkeun nyeri hate hate mah baitullah hakiki tempat eling ka Allah lamun hate sok nyeri berarti Allah teh aya ka nyeri tanpa sadar geus kupur teu karasa mata anu sok nyeri hate mah salatna ge sari atau ilah mah lamun hayang apal karakter jelema reungekeun we ucapan anak lamun mata kesel carita anak hirupna pika keseleun batur sok moal salah gitu lamun caritana mata nyeri hate berarti pika nyerieun batur akhlak tak babari na Bandungan mama gitu ya para jamaah sadaya ya Bandungan panitia babari ngaji tengah peuting saeutik berarti panitia rada korek punten heureuy ya rada tah paham di sadayana tah gitu nah hikmah gitu tah hikmah heula da kudu ngaji kieu heula hikmah kusawab hikmah tah tadi dina urusan pemerintah teh ati usulton pisab'atin taat ka pemerintah dina 7 perkara kahiji dorbid dananiri wadarohimi sini mun sorry dan kapanyalip lam kahiji kudu nurutkeun pemerintah dina urusan gamar duit ya baheula mah 100.000 teh siga plastik gambarna gambar hayam rak ikuti aturan pemerintah ayeuna mah 100.000 teh gambar Soekarno Hatta kertasna kieu ikuti hiji kudu anut dina pemerintah teh dina urusan gambar duit anu kadua ayeuna kudu turut ka pemerintah teh dina urusan hukum kade hukum aya hukum otonom aya hukum heteronom jenis salah ke mana latihan tapi ini mana cara bahasa daerah kade ya hukum dunia heula ya hukum dunia kade hukum dunia ya. Jadi hukum teh aya hukum otonom. Contoh, teh salat lain hukum kade. Kade sejelas itu. Teh zakat lain hukum. Teh zakat lain hukum. Lamun mayar pajak eta hukum. Bisa teh percaya sok. Urang teu ngaluarkeun zakat fitrah. Ka Cianjur aya razia ditanya moal ditewak ku sabtu fitrah. Leres teh tapi lamun motor can kabayar pajak mah dirazia. Saya hukum. Leres teh. Kade ya hukum dunia jeung akhirat heula ya. Ulah waka di teleng-deleng nya. Ku sama bisi kieu. Salat di luhureun sajadah pamajikan sah. Tahu lah. Urang teh salat dina luhureun sajadah pamajikan sah eta salat. Mulai kapahamnya. Atawa salat luhureun sajadah salaki. Kan anu rada teu ngaji mantek mah wanyatoi eta keur salat dina luhureun sajadah nangkara pamajikan. Mureun eta sujud kana susuk gitu kan. Salat di luhureun sajadah pamajikan sah urang rek salat eueuh sajadah aya ge sajadah nu pamajikan ieu mah heula eta sajadah mangga berarti salat di luhureun sajadah pamajikan sah eta raja wasa dayana di imah lah di bebenahna nah hukum apa aya deui hukum teh hukum heteronom. Hukum heteronom mah anu timbul tina keyakinan diri.
bahwa lamun teu salat teh urang bakal cilaka, lamun teu ngaluarkeun zakat harta urang teh bakal rusak. Tah ieu hukum anu timbul tina kasieun diri. Mata ayeuna teh jalma teh loba sieun ku Allah, loba sieun ku hukum jelema tapi teu sieun ku hukum Allah. Ya. Nasa. Da ayeuna teu puasa lain hukum. Salaki urang teu puasa lain hukum. Anu hukuman nganapkahan. Kade ya, kade. Hukum dunia jeung akhirat ya, tadi perbandingan kade. Ya orang perkecil. Teu puasa mah lain hukum lamun teu nganapkahan kakara eta hukum. So urang oge. Gawe di Jakarta. Kita tanggal hiji puasa. Balik tanggal 25 mawa duit 5 juta. Jujur ka pamajikan, duit mah alhamdulillah meunang. Ngan abdi teh batal puasana ke 20 poe. Pasti cek pamajikan keun wae eta mah rusak. Aduh, ari mawa duit teh puasa ge rusak. Hah? Hah? Ayeuna urang puasa tamat salagi pagawean teh. Aduh, nyai teu mawa duit sakerak-kerak aja timbang bisa balik dia puasa. Pati cek pamajikan teh ngurus tuh udah rusak. Hah? Kata lama raja masa dayana. Kan sareuri sesuai berpengalaman masing-masing. Raja masa anu katilu. Anu katilu. Wajib taat ka pemerintah teh dina masalah Jumat. Ya. Anu kaopat wajib taat ka pemerintah teh dina masalah 2 lebaran. Idul Fitri jeung Idul Adha. Ya. Malah ieu hukum anu dhaif lamun geus kaluarna ti pemerintah mah jadi soheh, jadi kuat. Ya. Mama tina kitab teh urang bejakeun kitab. Nah, tapi lain supaya bener, supaya gaya. Hah? Gitu. Urang bejakeun kitabna. Oh, terus anu wajib taat ka pemerintah teh dina masalah takerang jeung kiloan. Ya, tas saleter teh peraturan pemerintah sakieu, sakilo teh sakieu ikuti eta. Ya. Nah, eta. Terus masalah munggah haji. Masalah munggah haji wajib mengikuti aturan pemerintah. Ya. Kusabab naon? Naik haji teh kudu numpak kapal. Ari kapal teh kenaikan kawas elok. Ngeus teh, Itu. Sementara urang kan ari kabang di Siriba. Wah, sih ngaji hate ngaji pikir. Tuh. Da eueuh anu bisa ngaluarkeun duit iwal tibak. Iwal tibak. Ya. Jadi masalah haji ka pemerintah we ikuti. Cek pemerintah ongkos sakieu cek pemerintah sekian tahun berangkatnya ikuti. Ya. Jadi tadi dia eueuh dina kita wajib nyieun KTP, wajib nyieun surat nikah, eueuh semangat. Tugan dina mingguan ayeuna urang ngaos paslon di masalah pil KTP wal kakak teh. Hah? Matak di dieu tah kudu wawasan agama, wawasan dari agama, wawasan berbangsa dan bernegara. Kudu saimah. Jadi KTP eueuh dina Qur'an. Kartu keluarga dina Qur'an nu aya oge bab munggah haji.
ngan bunga haji ku pamarentah kade setorna kudu ka bang ieu di Sukabumi mah sana aya 7 bank anu dituduh ku pemerintah keur nampi setoran ongkos naik haji. Urang teh mah wae keur nomor porsi ka bank moal ditarima ku sabab kudu prosedural. Cek bank bade buka rekening haji mohon mana KTP. Ngeres. Moal bisa boga buku tabungan lamun urang teu mawa KTP. Ngeres. Anapun lamun teu nabung urang moal bunga haji, nu wajibna mah bunga haji, lain nabungna jeung lain KTP-na. Datang we ka idah usul fikih malayatimul wajib bila bihi fa huwa wajib. Moal bisa bunga haji lamun duitna teu disetorkeun ka bank. Moal ditarima ku bank oge ongkos naik haji lamun teu prosedural teu boga KTP mangka jadi wajib boga KTP. Betul para jamaah sadayana. Jadi raos sudah. Anu saterasna. Ayeuna tapi itu jeung dari bank mah duit pinjemkeun kade urang sok palibasakan minjem duit ka bank. Terus dari bank mah teh minjemkeun duit kade. Bisi teu percaya sok urang ka kota ka Cianjur. Barang hareupeun Bank BRI ban urang kempes urang teu mawa duit ka bank we hapunten abdi bade nambut artos kana malban tak KTP teu na moal dibere. Da di bank mah eueuh duit ieu-eueun pan urang ngaji takrim aya kordun aya kiron kade. Jadi di bank mah eueuh kordun aya we kiron ke pembahasanna eta mah. Jadi di bank mah eueuh duit ieu-eueun aya ge duit di bank mah golangkeun. Jadi di bank mah eueuh kordun, ari kordun mah ngieum. Tapi aya oge di bank mah kiron, kop ro alif don. Ari ngieum mah kitu, sapa bisa teu percaya kitu. Urang hareupeun bank BNI atau BCA kempes ban motor teh malah hancur dan geus godong belecet ke bank BCA hapunten bade nambut artos 400.000 kangge ngeser bantai KTP tuna moal dibere leres masih Jawa hadaku bobot gitu anu saterasna wih deui tah jadi ieu dina urusan puasa nya hisab maka da sing burga dina hisab mah jumaah da hayang wae laksana we ngan lamun memang keputusan orang keren orang teras dia pada murah we masan sistem para Jawa sadayana mudah-mudahan ulah kabawa murah nu baliku asal Jawa ada tuh dah gitu jadi dina urusan ya simpulnya ringan ke pemerintah dina masalah kamari lebaran tapi anu jumaah eta ge hukum tuh selaras kada hisab aya hukumna tuh idza waqa'atil ar-rahmanu 'allamal qur'an khalaqal insana asamsi wal qamaru bi husban ada surat waqiah surat ar-rahman ada dan satrasna eta hisab teh itu mata ngaji hisab teh aya nu diwajibkeun aya nu dimeunangkeun aya nu diharamkeun ngaji hisab teh kusaha ku hisab mah kieu hisab meunang lamun dina rubuh itu kapal tingali we sakul we saklatimah geuningan dina rubuh teu kayak keceng pas nepi eta teh pas kapal kitukeun we eta benang pelebah mana oh ieu sekian mil luhurna kapal gitu pinterna ulama hayang ngahukuman sabaraha mil kapal ti bangku rubuh kayu geuningan saparapat
para jamaah aya deui ngaji hisab teh anu diharamkeun seperti nepikeun ka nangtukeun umur teu nangtukeun umur jadi hisab malah murahnya hisab hitung-hitungan kan itu jadi dina benerna lain nu bener hitungan tapi kabeneran teu seperti rek ngawinkeun sok rada sering kan mama oke mama abdi teh bari nikahkeun hari murang kali abdi teh cenah istri modal teh jumaah piminan tuh dia bisa lakian anak teh bisa lakian murang kali abdi teh modalna jumaah mau nikahkeun jumaah ka jumaah kening teu meunang ari bogeun duit mah ulah hah najan jumaah ka minggu teh bogeun duit mah ku sabab naon orang mah dina bener orang mah bisa nebak teh saenggeus nyata ya ayeuna jadi gempa oh mah labil tanu nyebutkeun labil teh saenggeus gempa memeh gempa mah da urusna ya kunaon ieu nyeribeuteun nya eta dosa nama ngadahar petis kamari jadi bisa nyebutkeun ku ngadahar petis teh saenggeus nyeribeuteun dalam teu nyeribeuteun mama nyebutkeun ngadahar petis tah jadi urang mah bisa nebak teh saenggeus aya ya jadi dina bener nage kabeneran jadi ieu hitungan akur jeung iradah Allah ya, seperti kira kurang lebih nama ya, awewe jeung lalaki keur bobogohan di tengah imah nya nepikeun kata lanjuran meureungan cek ka bogoh awewena akang abdi teh pancan ditikah kumaha lamun abdi hamil nya ari dipara di aya nu noong eta teh kumaha cek ka bogohna abang hamil mah urang sangakeun we kanu di luhur kayak tadi dipara cenah urang teu careuh kata pasal di luhur gitulah kurang lebih gitu kurang ada orang kana hikam la yuhaqu alaika antal tabisa aturuku alaika kade para jamaah ulah sieun saliru tina jalan tadi nu dimaksud dia perjalanan hate perjalanan hate kusabab beda murid ceuk akal jeung murid ceuk hate ari murid ceuk akal mah anak buah urang boga santri 2 eta murid urang boga santri 7 murid boga nu ngaji alif-alifan 5 urang eta murid eta ceuk akal ceuk syariat murid tapi nu dimaksud murid dina hate mah jalma nu hayang ngabenerkeun hubungan hirup jeung Allah kusabab urang hirup teh loba teu bener hubungan jeung Allah kongko di dieu paham Allahu Akbar Allahu Akbar dina bahama cocorowokan Allah tapi dina hate mah Allahu Akbar Allahu Akbar maka kutang gedekeun lunas teh disembah urang siapna doa teu para jamaah maka tadi cek mama ngaji teh sing nepikeun ka bodoh diajar teh sing nepikeun ka bodoh kusabab urang diajar nepikeun ka pinter sehingga bangga ku kapinteran kadang-kadang dina waktu ngadoa dibawa kapinteran di hareupeun Allah nu maha pinter eueuh nilaina mamawa kapinteran di hareupeun Allah nah mama abdi teu ngarasa pinter kade Ida sa'alaka anni fa inni qaribun Muhammad disinanyakeun jalma-jalma ka kaula jawab kaula teh qaribun isim fa'ilna di mana fa'ilun beda ulama ahli sorot antara fa'ilun jeung fa'ilun qaribun jeung qaribun hari qaribun Allah teh deukeut anu eueuh jarakna Allah teh deukeut anu eueuh jarakna mata ku deukeutna Allah moal bisa kaprediksi ku panon dah tulisan ieu tah dah ieu tulisan
dalam rangka memperingati kusabab aya jarak kabaca tapi lamun teu make jarak mah kabaca moal teu urang rek bisa ningali kumaha ka Allah da Allah jeung urang teh jarak. Nah tadi kan punten hapunten bisa kabaca teh aya jarak lamun eueuh jarak mah tuh tapi tetap bisa kabaca ieu memperingati kusabab hate nu maca Allah deukeut matak moal kabaca ku panon matak ya dohiru ya batinu asmaul husna kan gitu. Allah teh ongko dohir tapi batin ongko eueuh tapi aya ongko aya tapi eueuh ya ieu katingali berarti teh nyumput ini disumputkeun berarti teh katingali di mana-mana katingali henteu nyumput di mana-mana nyumput teu katingali lamun dohir henteu batin lamun batin henteu dohir nah ditijan gitu tidak sifat wujud ieu hikam tasawuf nu rek diaji ya tasawuf ya luhur kene tijan ya luhur kene tijan mah tauhid hikam mah tasawuf ya tijan mah tauhid tasawuf mah proses menuju kana thariqah mah proses menuju kana ma'rifat proses menuju kana hakikat proses menuju kana tauhid ya mata dia dijelaskan dah paningali teh aya arok panon aya undur jeung hate aya puad mata hate aya sir dina jeroun hate ya ieu naon tisu ieu naon HP apa Farhan dituna di dieu tinggal dibikeun teh dituna rumpah baraja masalah teh ieu tisu ya ieu tisu cing coba ieu kira-kira na HP naon tong panon pasti hate ge rada nelek-nelek leres nu ieu disebutna undur sakali deui aro ningali ku panon ieu tisu cing ieu HP naon di samping panon ningali hate ge nelek-nelek nu ieu disebutna undur mungsikeun hate enak ieu mamarek nanya di dieu sok salat ari salat teh ibadah teh ka saha ka Allah ari Allahna di mana doi Allah mah aya di mana-mana kudu puku ya Allah ya Rabbi eta ibadah mun kejar apal Allah tingali jadi hayang apal Allah mah tah ieu Allah tong otak tong panon hate ge nolak mama teh ngaco teh ngaji teh nyebut Allah kana tisu ngeres teh piraku teh ngaji di bawah teh apal Allah tah ieu Allah tah ieu kumaha di alur-alur tong panon hate ge nolak kusabab naon paningali aya dua ken aya dua deui nah tah ieu Allah al kaun kulluhu dulmatun innama analuhu duhurul haqiqi hikam eta kana tijan wayajibu lan wajib fi haqqihi ta'ala ing dalam hak Allah ta'ala opo al-wujudu sifat wujud wadiluhu lan utawi lalawane sifat wujud iku al-adamu ora nono wadalilu lan utawi dalile ala dalika ing atase mongkono sifat wujud iku wujudu hadihil makhlukati anane ikilah sakabeh pira-pira makhluk tijan mah eta kusabab sapina teruskeun kana takrib kana bajuri kana fatul mungkin kana iana jurmiyah teruskeun kana ibriti kana yaqulu kaituna kana alfiyah tapi palebah tijan mah nya lamun aya nu ceramah maca hadis tolabal ilma pasti
ngajorowo mualim pakai nahu sorot atuh beres. Tapi lamun kieu mah abdi di masjid biasana nu berjamaah teh opat jajar kamari 5 bulan puasa taraweh kur duaan deui. Buat bingung tara aya nu kieu mualim ngaji ti janteu. Terus teh pan urang mikiran loba bingung teh mikiran perkara nu teu kudu dipikiran. Abdi teh nyata kobong mah alus. Ngan santri dia teh ari kobong aya 40 kamar santri ngan ku aya tiluan bingung. Terus teh nya catet. Ngabangun kobong masuk sing alus. Mama ge kamari ngabangun madrasah 20 genep kali kali 16 meter. Granit. Nyeun WC na 16 kamar. Nyeun madrasah. Ya. Keramiknya, granitnya 350 dus. Ya. Nyeun madrasah teh 20 genep meter kali ayeuna 16 meter madrasah. Hayang loba jamaah Mama mah ngalaksanakeun tugas nyeun madrasah, adapun rek aya jamaah leuwih jamaah lain urusan. Ngabangun pasantren bangun, adapun rek aya santri rek aya santri lain urusan. Ya. Mama ayeuna ngaji sampaikeun sayana hukum, adapun rek balubar rek eueuh jamaah rek aya lain urusan. Gitu. Pan urang ngaji teh karena apa? Karena apa? Ya. Oh, ada dengar eueuh batur mah teu resep nafsu deui eta. Hah? Bener heula, ku bener mangke oge loba, ari urang mah hayang loba heula benerna katincakan. Geus teh. Para Jawa sarayana itu hari ditarima itu kelakuan kurang unggul, hari itu ditarima ada karasa. Tak gitu. La yuhopu alaika antal tabisa aturoko alaika. Dia ngaji hati, ngaji tasawuf, wajib ngaji tasawuf. Mereka mau khusus sholat urang, mereka mau khusus ngaji urang. Mereka mau usul ibadah urang, lamun urang teh ngaji hate. Ngaji hate. Dari tadi ngaji torikoh teh sok nyalahkeun batur lain torikoh eta. Dari tadi ngaji tasawuf teh sok nyalahkeun batur, lain tasawuf eta mah takabur. Terus justru ngaji tasawuf mah logowo. Abdi mah dan mualim, ajengan abdi mah jalma tara salat. Sae. Ya, benerkeun salagi aya benerkeun. Pantara salat eta mah dialuskeun. Halus jalma tara salat ngaku kedul. Jujur. Hah? Gitu. Gitu. Genah coba. Aya nu teu puasa, padahal geus kolot. Si anu kolot-kolot teu puasa. Lamun aya benerkeun keneh benerkeun heula. Ulah sok itu ka batur teh mah genah. Nyata kolot-kolot teu puasa guys. Syarat sah puasa teh ka hiji Islam buat non muslim. Oh, ngerti ha? Islam eta. Oh, dan agama abdi apal agama Islam ulah gitu. Anu kadua syarat sah puasa teh balik buat can paten. Ngerti teh genakeun. Geus balik eta teh. Nyunatan ge apa umurna geus 40 tahun teu puasa ulah kitu. Anu kadua syarat sah puasa teh anu berakal. Buat tingkir selang-seling rada gelo. Teu gitu. Normal, nyambung eta. Ngobrol oge, tapi teu puasa. Nukat opat syarat sah puasa teh bersih tina head. Buat tingkir head eta bapak-bapak. Kesal genah jawa. Kudu logowo, naon sababna babari nyalahkeun batur mah. Anu hese mah kumaha jelema salah sina sadar. Lamun hayang nyadarkeun mah ulah memponis sadarkeun heula diri urang. Mata lamun anak urang hese nurut ulah waka dicarekan anak.
tanyakeun heula diri urang ladang naon eta nu dijieun anak teh baheula. Tina cimani teh dina kadaharan baheula kadaharan anu jadi cimani teh ladang naon. Mata agama barang dahar lain tibang bersih halal nanti kudu diperhitungkeun. Naon sababna engke akhlak. Raos. Jadi usahakeun lamun hirup hayang mulya sing loba ngamulyakeun batur. Lamun can bisa ngamulyakeun batur ulah sahakeun ulah sok ngahinakeun ka batur. Lamun hirup hayang dihormat sing loba ngahormat batur. Lamun can bisa ngahormat batur usahakeun ulah sok nyepelekeun ka batur. Lamun hirup hayang gede sing loba ngagedekeun batur. Lamun can bisa ngagedekeun batur ulah sok nganggap sepele ka batur. Geunah ge. So, dah henteu hese ngabenerkeun jelema teh da boga rasa je. Sing nepi kana rasangan urang geus wabuh can jeung rasa. Salat teh bener, lamun salat bener kunaon make wegah. Ku sabab urang karek apal benerna salat can nepi kana rasa ngeunahna salat. Ku sabab kehalangan kana ku nafsu. Kumaha mama lamun hayang apal kana rasa ngeunahna ibadah. Ku sabab aya geus jam 1 insyaallah bakal diajeun ke dina sanes waktu. Hampir 2 jam sakitu katur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama doa. Mama sejarah hikmah Kak Farhan hikmah mama ulang ngadu adalah sekaligus mama yuk talqin bahwa talqin di istirahatkeun heula pasana istirahatkeun heula bari ngadoakeun tos ngadoa mangga diseureutkeun mangga ieu sabeacan doa urang sakantengan ieu ngalaksanakeun dijajah tahu tawaf dikir dengan heula kepetasan dengan heula Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mangga urang sasarengan ngawusulkeun ruh atanapi ngaijajahkeun tauhid. Tunggulkeun mastakana, leuleuskeun leherna, turunkeun socakna. Sabeajan dikawikan sakumaha kaefiah ngaijajahkeun tauhid di asula ieu doa anu dipimpin ku mama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullah al-ghafur rahim. Ibadallah usiku wa iyaya bitaqwallah. Allahumma iftahli bifutuhil arifin sayyiduna Muhammadur sallallahu alaihi wasallam. Tetap mastakana masih kena ditungkulkeun, leherna masih dileureuskeun, socana diturunkeun. Ngaoskeun la ilaha illallah sareng peraosan
anu sakumaha parantos ditanam ke Kanjeng Rasul ka Sayyidina Ali, di Sayyidina Ali ka Sayyidina Husain, ka Syekh Muhammad Bakir nya dibikeun ka ayeuna mama pribadi. Jangan ieu nu bade ngajajahkeun sanes mama mah ngan ukur tibang jasad, tapi ruh nama guru ruh mama anu silsilahna mutabarok, sanadnya sareng silsilahna mutabarok ka Kanjeng Rasul. Mangga konsentrasi ngaoskeun la ilaha illallah sareng paraosan la tina udol ditarikana mudmun ilaha dina dada kali katipu ilallah dina dada kali kenja dibimbing heula ku mama sawangsulan mungkin urang sasarangan ti wangsulan la ilaha illallah mengatur wangsulan la La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Masih tetap mastakana dikumpulkan, socana diturunkan, leherna diluluskan. Namanya anu parantos dijajahkan, nyata dijajah dikirjahan. Eling anu kakuping, eling anu ucapkan. Ayeuna anu kadua anu dijajahkan, nyata dikir kopi. Eling anu ke ayat tulisanana, eling anu ke ayat kakuping. Masih tetap mastakana dikumpulkan, leherna diluluskan, socana diturunkan. Lamreina dirapetkeun, waosna dirapetkeun, letahna ditilepkeun ka palih luhur. Sakumaha nganjurkeun Kanjeng Nabi ka Sayyidina Ali. Jalankeun di lapan anu diucapkeun ku mama, teu keuning diucapkeun. Dina hate dijalankeun dina dada palih kenca. Mulai Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Allahu Allah teras jalan. Ayeuna mah letahna biasa ulah ditilepkeun, waosna ge biasa ulah dirapetkeun, lameuna ge biasa ulah dirapetkeun. Jalankeun deui tanpa nyilepkeun letah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah teras jalankeun. Kusabab urang setiap saat dianugerahi Allah, dianugerahi nikmat ku Allah 24 jam. Napas dibutuhkan siang wengi ali macet sadetik oge. Panon dibutuhkan setiap saat siang wengi ali lolong sadetik oge. Cepil oge dibutuhkan setiap saat hoyong tiasa ngareun alim dibongekeun samenit oge. Berarti urang nampi nikmat teh 24 jam pun. Lamun nikmat anu katampi kurang 24 jam berarti ibadah kurang oke wajib 24 jam. Salat paling 5 menit. Lamun ibadah ku salat unggul pasti urang loba teh ibadah daripada ibadah. Maca Quran ku ngobrol oge bakal prek. Wiridan ku gagawe oge bakal prek. Pasti lamun ngadua ibadah nanggalkeun ku wiridan maca Quran jeung salat pasti urang loba teu ibadahna daripada ibadah. Di mana-mana jasad urang teu ibadah maka hate nu kudu ibadah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Lamun urang ditakdirkeun ku Allah jadi tukang tani, teruskeun tani eta bagian ti Allah. Ngan supaya tani urang jadi ibadah dohir ngurus kebun ngurus sawah tapi dina hate Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ieu tani anu bernilai ibadah. Lamun urang ditakdirkeun jadi tukang dagang, teruskeun dagang. Bagian di Allah tapi dagang urang supaya jadi ibadah, dohir keur dagang, dohir keur usaha
tapi dina hate Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ieu dagang nu bernilai ibadah, kusabab waktu dagangna hate urang nyambung ka Allah. Lamun urang keur ngadoa, lamun keur salat, baham maca lapan-lapan doa. Baham keur salat maca rukun-rukun kaul, tina usolli nepikeun ka tahiyat. Tapi sapanjang salat hate mah Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ieu salat husuk kusabab dina waktu salat hatena nyambung ka Allah. Jadi ayeuna mah urang bisa husuk lain dina waktu salat ruku'. Di luar salat oge tetep salat hate urang ka Allah. Katingalina urang keur nunutan bari cicing dijadian bari diuk, padahal urang keur salat hate ka Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Hate ku Allah ditempatkeun, didamel keur tempat Allah. Salian Allah ulah ditunda dina hate. Anak ulah ditunda dina hate, hate mah tetep keur eling ka Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Pamajikan jeung salaki eta dunia ulah dituna dina hate, hate lain tempat pamajikan, lain tempat salaki, tapi hate mah tempat Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Salian Allah nyaeta dunia atawa makhluk tunana dina otak wae. Allahu Allah, Allahu Allah. Labaik Allahumma labaik. Ya Allah, abdi nuhunkeun kalayan kabarokahan Idul Fitri sareng kabarokahan sasi Ramadan anu parantos dilalui ya Allah. Ya Allah tumampi puluhan juta napas tu abdi parantos dianggo anu marupikeun anugerah nikmat ti Gusti. Ya Allah ieu napas seueur diangge teu eling daripada diangge elingna ya Allah. Ya Allah tumampi puluhan juta napas, puluhan juta paningali abdi seueur diangge teu eling daripada diangge elingna ya Allah. Ya Allah kalayan karomah sareng kabarokahan Sodibul Haul dina ieu wengi ya Allah ruh abdi terlahir dugi ka Gusti kalayan karomah sareng barokah Sodibul Haul. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ya Allah tumampi abdi sok usaha anu niatna keur nafkahan keluarga. Usaha abdi seueur teu eling daripada elingna ya Allah. Abdi sok tani keur nafkahan keluarga, tani oge abdi seueur teu eling daripada elingna. Malah abdi sok ibadah abdi ge seueur teu eling daripada elingna. Ya Allah kalayan karomah sareng barokah Sodibul Haul, sareng barokah pembangunan masjid, sareng barokah silaturahmi halal bihalal para remaja di tempat khususna. Ya Allah manah abdi dipanggil ku Gusti Nu Maha Suci sehingga dina ieu saat lahirna manah abdi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Terus jalankeun Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa tahassuana wa taqabbana wa la tajidi wujuhana ya ilahal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi karamati Sodibul Haul wa bi barakatil masjid wa bi barakatil silaturahim wa bi barakatil Idul Fitri wa bi barakatil syahri Syawal wa bi barakati syahri Ramadan angkat dia hajatina hadisna Allahumma sunna innaka khairul nasirin waftah alaina innaka khairul fatihin waghfir lana innaka khairul ghafirin warzuqna innaka khairul raziqin wahdina wa najina minal qaumid dhalin. Allahumma rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin wa anta khairul munzilin wa anta khairul munzilin. Allahumma ij'alna minas syuhada'il maqbulin wa la taj'alna minal asya'il mardudin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atur nuhun ka para jamaah sadayana.